Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu baraya Sunda di manewayana mangai urang lajengkeun ya acara dongeng Sunda dina lalakon tepungna tilu jawara karya Kang Yayat Ruhyat anu dipedarkeun ku Mang Cemong bagian ka-14. Mangga gera siapkeun, gera amparkeun samakna, siapkeun kopina, rokona sareng sajabina supaya teu gagal fokus. Mangga pala mitra wilujeng ngadangukeun. Pala mitra kaum dangu mangga urang terlajengkeun deui ieu carios dongeng Sunda tepungna tilu jawara bagian ka-14. Pala wargi kaum dangu dina hiji peuting mawar teu bisa peureum dadana ngaguru hayang geura panggih eujeng Sitergos hideung. Teu bisa dibangbalerkeun hayang tepung eujeng satria anu geus meulit dina hatena. Manehna mikir kumaha carana sangkan bisa tepung eujeng eta satria. Tengah peuting ereng-erengan bari poek mongkleng mawar jut turun ti imahna bari make pangsi kawas lalaki. Buukna anu panjang dibeungkeut kalayan ditutupan ku panutup sirah saliwatna peres si satria. Di hareupeun imahna manehna ngajanteng sajongjonan tapi teu lila terus kebat muru kanu poek. Beuki lila mawar beuki jauh ninggalkeun imahna dadana beuki ngagedur nambahan semangat hayang malurus Sitergos hideung. Tekadna geus buleud hayang tepung eujeng lalaki anu geus nyantel dina hatena. Dalah manehna janji mun can tepung eujeng Sitergos hideung manehna moal wakamulang. Pala mitra kaum dangu kacarioskeun di tempat lain di buruan imah Ibrahim. Harita manehna keur ningalikeun budakna Gilang anu keur dilatih ku Jaka sarangenge anu geus rek ampir surup ninggalkeun cahayana anu beureum endah minuhan dangdaunan anu emplok. Gilang budak teh kaasup calakan tur cerdas sakabeh elmu dasar anu diajarkeun ku amangna babari katangkepna. Puguh we bapana mah ngarasa bungah ningali budakna kitu teh. Wanci sarangenge tunggang gunung Ibrahim, Jaka jeung Gilang geus aya di jero imah. Ning hareupan sanguhuma anu masih ngebul eujeng goreng beunteur meunang ngusep disusukan. Pala wargi kaum dangu sanggeus rengse dalahar Ibrahim eujeng Jaka ngawarangkong duanana uplek ngarobolkeun anu jadi dulurna. Sakapeung Jaka memuji kanu jadi alona atuh Ibrahim mesem bari ngarasa reueus boga budak najan masih bolon tapi mibanda ilmu anu luhung. Pala mitra kaum dangu baraya Sunda urang carioskeun di tempat lain rebun-rebun di hiji lembur mawar anu make pakaian pangsi keur nyarande dina tangkal kaya anu gede. Pikiranana kumalayang keukeuh hayang tepung jeung satria Sitergos hideung.
teu jauh ti eta tempat kadenge aya sora pating gerenang sora jalma keur lalempang bari ngobrolkeun satria anu keur dianti-anti ku manehna. Atuh mawar ngelesed hayang eces ngadengekeun obrolan eta anu keur lalempang. Manehna kaketayepan tukangan tangkal kai. Sing horeng anu keur ngabring lalempang teh anak buah Badar anu karek baralik. Lempangna ngagardig manis semangat duka baralik ti mana. Palawargi kaum dangu sapaparat jalan eta anu lalempang teh ngobrolkeun Ibrahim jeung si Tregos Hideung. Puguh we mawar mani depong-depong teh ngadenge buah hatena keur dicaritakeun teh. Beuki tambah luhung we ayeuna mah si Ibrahim teh cek Qasim katambahan deui ku adina. Malah lian ti eta aya deui anu ngabantuan nyatana si Tregos Hideung. Cenah Ibrahim hampir dirogahala ku Pak Badar cek anu saurang. Pak Badar hampir ngamaragatkeun beheung Ibrahim ngan ditulungan ku si Tregos Hideung. Lamun harita si Tregos Hideung mah Ibrahim tamat riwayatna. Tapi Pak Badar bakal nyewa jawara ti luar pikeun ngarogahala Ibrahim jeung anak pamajikanana cek Qasim. Palawargi kaum dangu mawar ngarasa reueus ngadenge panutan hatena salamet. Terus manehna ngetayap deui lalaunan maksudna mah rek balik deui ka tempat asal. Tapi teu sadar sukuna ngajejak ranting anu garing atuh kadenge ngresek. Anak buah Badar nu keur lalempang reg eurereun bari cungas-cingeus anu saurang pok ngomong bari hohoak. Saha ilaing kaluar bisi dipodaran cek Qasim bari ngalagas bedogna. Mawar teu kecet-kecet nahan reuwas. Ari anak buah Qasim anu opatan terus ngarangsek maju. Antukna mawar anu keur nyumput teh katohian. Mawar gancang narik napas micen rasa reuwas jeung gimir. Cung nangtung bari nolak cangkeng. Wah. Anak buah Qasim nyakakak. Urang recah we Pak, cek anak buah Qasim bari ngalagas bedogna. Najan hatena ngarasa gimir, mawar kapaksa ngawani-wani maneh. Terus pasang kuda-kuda, da kungsi manehna diajar ilmu kanuragan ti Abah Kemet najan ukur 2-3 jurus. Qasim nyamperkeun mawar anu keur pasang kuda-kuda, mawar mundur. Dadana ngaguruh jajantung ratug nahan karuas. Manehna teu boga pilihan. Arek lumpat-lumpat ka mana ngalawan geus puguh teu wani. Pala mitra kaum dangu waktu mawar keur balangah sacorelat Qasim narajang perep Qasim ngahanca ke kemplong mawar nguyungkung bari pupunduran. Keur kitu Qasim gancang lewak sirah mawar bari ngajambak buukna atuh buukna anu panjang teh ngarumbay. Qasim jeung balad-baladna sajongjonan carolohok sing horeng anu keur disinghareupan ku manehna teh wanoja. Cakaka Qasim seuri bangun anu nikmat nakeran. Qasim jeung anak buahna bungah kawas anu meunang lotre manehna beuki tambah wani.
mawar anu keratug jajantungna digabrug rek digalentoran palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana waena anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng cag dugi ka dieu carios bagian anu ka-14 ieu mangga wilujeng ngantos bagian anu ka-15 atur nuhun palawargi kaum dangu hapunten anu kasuhun mudah-mudahan ieu carios dongeng tepungna tilu jawara sing aya mangpaatna kanggo urang sadayana sing tiasa ngahibur ka palawargi etang-etang pangbebrah kana manah mangga hatur nuhun wassalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng kantun permios.